pasir layung, tarik suka ngalang layung. Pada suka pasir layung, laksana ayeuna tepung. Bale endah suka jadi, pasti endah mun ngajaki. Bale endah suka jadi, bismillah muga ngajadi. Getek dikele getek, durian dikele getek, kermobong manggih korowong, nu gelis ayeuna tembong. Getek dikele getek, durian dikele getek, gemper kabina-bina, kumaha ngedakeunana. Bale endah suka jadi, pasti endah mun ngajaki. Bale endah suka jadi, bismillah muga ngajadi. Getek dikele getek, durian dikele getek, kermobong manggih korowong, nu gelis ayeuna tembong. Getek dikele getek, durian dikele getek, gemper kabina-bina, kumaha ngedakeunana. Getek dikele getek,
pupu putus deui. Tanggung jawab bisa lahir mawa lempang demo ge botak kieu tak ada siga norek jaipongan ngobrolkeun dengan kutil we Bulan Mei, awal bulan Mei, bobogohan jeung tininu mengi, anak pasapei, ajengan Cileunyi, akhir bulan teu pupu putus deui. era geus salat belang bentong Bulan Juni, awal bulan Juni, bobogohan jeung Heni Rohaeni, anakna Pak Joni, jeger pasir buni, akhir bulan teu pupu putus deui. aur dikadek Bulan Juli, awal bulan Juli, bobogohan jeung Eli Roseli, anak Pak Ale, tukang jual beli, akhir bulan teu pupu putus deui. Eli tong dijual Nya Agustus, di awal Agustus, bobogohan jeung Nining nu ketus, anakna Pak Agus, tukang jagong rebus, akhir bulan teu pupu putus deui. komo ieu meriweuh pisan men lamun apel dari ruang tamu pabeli porsi jeung eta teh karung jagong walah meni numpuk wah September, pasaran rada jungkir. Oktober, sepi eueun nu naksir. November, bingung teu habis pikir. Desember, mimiti cengar-cengir. Sorangan, cengar-cengir sorangan, boa-boa. Cengar-cengir sorangan, palalau. Cengar-cengir sorangan. Piraku playboy gelo playboy mah temenan gelo kecuali no gelo menang jadi playboy Paribasa nganyam sama mengketang bari motongan paribasa neang budak kuku neang popotongan damar kurung damar gantung damar dina pamidangan ketulus kan jangkung bisa-bisa kaedanan bulan iya ke bulan bulan nojo kapan kok itu mojang iya ke mojang mojang ku olo olo kau amon di korangan malah jika pipir pipir abinu amban sorangan neng siti teu mikir mikir pare seksek, pare gede, bangkuang jadi di kolong, boro molek, boro hade, nyerenge waosna ompong, kepilu, kendang dua, ronggeng ngurilingan damar, untuk tilu, pohang dua, nangking siga untuk semar. Terong kolot saboboko lumayan gahel-gahelin mojang kolot nongan tot leho lumayan towel-towel eta mihak
potongan damar burung damar gantung damar dina pamidangan mun teu tulus kanu jangkung bisa-bisa kaedanan bulan ieu bulanna nojo ka panto tu mojang ieu mojangna ku olo-olo Ambon di orangan melati ka pipir-pipir abdi Ambon sorangan neng Siti teu mikir-mikir pare sek-sek pare gede bangkuang jadi di kolong boro molek boro hade nyerenge waosna ompong ketuk ketilu kenang dua ronggeng ngurilingan damar untuk tilu pohang dua nangting siga untuk semar erong kolot saboboko lumayan gahel-gahelin mojang kolot nontot leho lumayan towel-towel eta mi HP hayam maturun bisi pae kabulusan mi HP mojang anu panjul bisi pae kabulusan lain diri kasih eta saya tahu kapan temurun urang-urang betul sana paling modalan Be, ari masalah cinta mah poek bebas teh. Da eta mah masalah hati, moal bisa diganggu pisan. Itunya moal bisa lantaran kieu nya kumaha uwi. Ontong ngilu-ngilu pusing. Nya kumaha uwi. Kaboko uwing. Nyaku maha dewek ontong lo baca capek Nyaku maha dewek isi genggerong soe kajeun dewirna jeding persis pisan kue olade kajeun irungna pesek sikah hulu ombet kajeun lempangna jengke ramosuku si gajah
soe kajen dewirna jeding persis pisan kue orane kajen diruna pesek singgah dulu oke kajen numpang najengke lama suku si gajah kajen pipina temu si gabalon ares itu soal cinta kuring merasa soal asmara montong coba-coba rek dipaksa-paksa ngaku maha uwe montong ngilu-ngilu pesing nyaku maha uwe kamu uwe nyaku maha dewek montong lo baca capek nyaku maha dewek isi ganggerong soe nah itu kasih teh anak we hirup teh kena tete sekali deui tete sakali kuing tetap kuing sakali deui hidup kuing
bari jeung hitut bolak-balik nulis nomor kode buntut beuki lila eta nomor beuki pabaliut riweuh dah bahaya dah omong kosong main judi bisa benghar loba bukti harta beak lengkap sasar mun geus nyanduk sirah jangar asa bencar zaman susah cilaka ulah disiar ulah jamoman jalma zaman kiwari hirup nangipi sok ngahontal nepuku moal ka tepi sagala rupa hayang ngadadak jadi umul capek we haram ge bae lah cilaka lur momotoran kaleuweung-leuweung eueuh sieun eueuh keung nepi ka leuweung ngahuleng ngadadak asa baluang geus eueuh tangkal nu nangtung nu nyesa kari tunggulna ribuan hektar nalangsa nakusaha geuning beut kieu jadina yuk urang bebenah ridho lillahi ta'ala momotoran ka gunung-gunung di luhur ningali Bandung meuni geus seurin ku tangtung suhunan imah geus dugdeg di luhurna haseup mulet deudeuh teuing kota kembang karunya Paris Panjava hayang berhiber jeung bermartabat geuning beut kieu jadina yuk urang bebenah ridho lillahi ta'ala momotoran ka sisi laut nguriling sapoe jeput neangan sesanu endah pasir pacampur jeung runtah biwir pantai pinuh ku jongko bari jeung rada teu betah markir motor terus ngalamun nah hanya ari manusia ngagalaksak abong sampurna yuk urang bebenah ridho lillahi ta'ala momotoran ka jalan raya meuni geus eueuh nikmatna polusi kabina-bina angkutan umum pabelit jumlahna geus loba teuing anu mere izin trayek sigana ngan ngitung proyek kota asa jadi poek matak eungap matak bengek yuk urang bebenah ridho lillahi ta'ala momotoran ider-ideran hareudang campur prihatin ngadua kanu kawasa mugia enjing pageto aya pamimpin nu nyaah ka leuweung jeung gunung nyaah ka laut jeung kota ulah mung ka kulawarga sareng ka golonganana sok geura istighfar munajat kanu kawasa
moal ngarubah nasib hiji bangsa lamun eta bangsa teu ikhtiar pikeun ngarobah nasibna sorangan. Jelas pangitanya. Jadi tugas urang teh ikhtiar jeung ikhtiar. Yuga ayeuna urang bebenah kalayan ridho lillahi ta'ala. Asa pusing, awak sehat asa gering. Berang kabayangkeun, lamun penting sering kaimpikeun. Kabayang geuning